Aduh. Aduh. Sekedap deui lah. Oh. Kayak sekedap deui dugi. Dugi katanyakan sekedap deui. Unsap terus miluan S2 unsap itu S2 mana kita? Oh di luar. Ayeuna geus S3 nanti Unpas. Ayo Neng, aduh. Alhamdulillah. Kegingan. Bengras panon teh. Masih lama nanjak Bang. Eta saeutik deui. Hawa-hawa tuh. Hawa-hawa taneuh. Si Ageng man keur ngatur napas. Oh, yuk. Yuk jalan yang dulu ini. Jalan yang dulu yang mau ke Desa Pada Asih ini. Padahal tidak dulu-dulu teuing dah dibangun sama Tol Cisumdawu ini juga. Cuman sudah tidak dipakai lagi. Cing kurang ningali nanyaknya. Aduh. Penitipan ibu-ibu saeutik enam euy. Penitipan ibu-ibuna saeutikan mah duh teu payu ye minggu ayeuna mah ye. Tah, ieu pemirsa. Cicing lagi. Kita mau nanyak ya. Kita mau nanyak, woi Bu. Tuh itu jembatan. Jembatan yang ke Desa Pada Asih. Kita arahnya ke sini. Kita arahnya ke sini. Ke Kampung Kepuh Sukamulya. Mimiti geus ngajar aku baru cangkeng. Tah. Awas narapel. Oke. Naon teh jukut naon geuningan nu kitu teh? Tah eta kaulinan budak baheula. Kaulinan budak baheula. Para wargi. Nanyak ya? Nanyak. Tong nyaan teh inggeung ah. Alon Gam. Mimu eta. Anu kitu teh mah. Urang maneangan hahayaman anu maju teh ka baju teu manggih. Aya keur kamari diungkal. Awas motor awas, woi motor. Aduh enak ieu perjalanan anak. Perjalanan enak sekali ini. Terus dugi ka Sukamulya. Bendungan tadi katinggal itu. Tuh, tuh bendungan Cipanas. Terus dugi ka Sukamulya. Setengah dina mah paling separapat deui lah. Setengah jam. Separapat deui ke orang dugi. Ieu batu gede di wae. Batu naon di wae. Itu teuing ke orang tanyakeun ka penduduknya. Capek ente Dek? Capek lumayan. Oh. Capek ente? Lumayan. Daerah capek ente? Lumayan. Palading. Batur masuk ngagerwan teh budakna. Mamah naon teh urang mah. Rek caroge na wae urang mah. Mah Haji Sukma capek henteu. Cicing heula da moal nyaho.
Cicing lah tong ngabring. Nya sok tuh warung. Sok. Cicing lah ngabring. Yo, mudun. Mudun nama. Pasaka mudun teh. Pasaka masih apen. Masaka jeung pasaka itu. Masakana dibawa tuh udah jadi wet capek wae itu. Iya masakana dibawa wae. Nggak sabar. Pernah ka dieu teh kalau mur ieu naik motor naik naon ge pernah henteu? Acan pernah. Naik motor naon? Acan ka dieu. Mantapnya kuen batu. Oh, oh. Saha deui nya? Kepuh. Neng pernah ka dieu henteu numpak motor naon segala rupa pokona mah. Acan. Acan tuh. Oh. Pertamanya. So. Seueur nu nemean ka dieu ye. Amang mah geus jiga ka jalan ka cai we ka dieu mah amang mah. Bu geus sabaraha? Tuh. Bener euy. Loba nu perdana ka dieu euy. Bu aing geus sabaraha kali ka dieu. Nemean ka dieu. Oh. Seueur lah aing. Seueur. Parunten ngarieuing ngalangkung. Pemirsa ieu. Oh. Halo. Halo. Arek. Main tak ih. Main tak mak. Iya. Tah, his. Kepuh itu nya tah. Anu tos selami teu ka dieu teu ka lembur bilih hoyong terang. Oh. Bilih hoyong terang ieu. Kampung Sukamulya. Sono ke Kampung Sukamulya ieu pemirsa. Direcet ieu. Heeh. Ya. Direcet. Den. Ayo jalan-jalan, Den. Jalan-jalan deh kasih racai. Oh. Sip lah. Padu ungah ya kade ya. Warung Mang Deden kardus tah ieu warung Mang Deden kardus tah. Oh. Iya. Oh kapungkur di dia ya. Aya pecut grup teh di dia kapungkur ieu. Aya pecut grup di dia. Pecut. Oh iya. Heeh. Pecut kawan. Oh tuh. Tah kayak orang mudun, siap mudun. Cadol ngirecet. Atoh meureunna. Manggih lemur atoh meureunna. Tangke balikeun nanya kieu urang teh balikeun teh kade ieu ulah ka seuri ieu. Balikeun teh urang teh kieu kitu ya. Ieu. Kete balikeun awas leur awas. Leur awas. Awas leur awas. Aduh. Siapkeun rem. Awas leur. Cadol teh. Mudun, awas mudun. Hah? Balik. Ka mana? Ka Cigalumpit ka ditu ka Sirah ka desa ka ditu lamun balikeun mah, mun muter mah. Ka desa Cipamekar ka ditu. Balikeun jalan gede. Hah? Balikeun jalan gede cenah naon. Pekwa. Pek wae. Pek wae hayu. Ya amunisi ya.
Orang mah dibawa ke Dede ge hayu kuat lah. Sok keras. Heuh. Namanya dibuka dia. Ya Allah, dengan kieunya ditanjakan insyaallah. Masya Allah, subhanallah. Kita barokah Allah. Ainu mere ada sok na ainu mere teh naon aran teh geuningan sok ainu naon tah eta urang mah hese nyebut eta euy